Pamirsa sadaya patepung dangu deui patepang sora sareng simkuring Budi Kusuma disarengan ku junior abdi namina Genta bapak laguna ini kedah disebatkeun Kang junior kastana teh benten gitu. Tapi dina kahirupan mah anjeunna teh elmuna langkung ti abdi. Biasa Kang, iya Kang ya Pak. Bebetkeun heula tuluy diangkat geus teh aneh. Pamirsa sadaya, sapertos biasa urang penak dina acara Bosna Cangehgar. Naon eta teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Is Dina danget ayeuna urang ngadongengkeun hiji cariyos anu judulna Balada Penyanyi Panggung. Urang carioskeun di hiji patempatan anu katelah tempatna teh nyaeta Tungtungna ti Bandung. Kabupaten rupi nama Kang. Upami tungtung mah sok dina bahasa Indonesia sebatna ujung. Ngan nyaeta katelah tempat harita leungitna hiji pamimpin anu nutup kahirupan supaya teu loba hukuman. Mantak disebutna ngaberung. Jadi disebut ujung berung. Iya penyanyi harita mah ke rame-rame na di panggung-panggung kawinan. Urang sebatkeun we namina Neng Heli. Kuk Kemari kuk. Neng Heli tos lami janten penyanyi panggung malihan mah lamun manehna manggung teh nepi ka rame pisan anu nongton jeung anu nyawer. Aduh geulis meureun Kang. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina awak jangkung jaluk-juk buuk panjang. Sorana teh lamun keur nyanyi nepi ka penonton teh olohok. Hari ini saya dia pangnembakeun bujur. Sumumkan pada bulan. Aduh pada bintang. nyalawer ya. Dapatkah kau miliki seorang kekasih dunia akhirat. Lamun Neng Heli nyanyi nepi ka timimiti lurah juru tulis lebe oge sok milu joget Araya eta teh. araya tur mere sawer. Aduh Tah dongeng Neng Heli teh arita nepi ka kamana-mana terkenal. viral teh meureunnya Kang. Nepi ka aya hiji pengusaha ti Bogor hayang pendak jeung Neng Heli. Urang dongengkeun hiji waktu pengusaha eta datang ka petempatan atau ka imah Neng Heli. Asisten, cing bawa eta catetan teh. Nu mana Pak? Nu ieu Pak? Tah, cenah cek catetan Neng Heli teh imana di dieu. Kela nah ada dina pengkolan dina catetan Pak. Aduh Pak. Mereka tinggal wibawa. Kadang batuk teh ningalikeun wibawa. Jika nu bronkitis. Wibawan tuh banyak jika nu bronkitis. Juragan Ganda namina teh. Juragan Ganda teh pengusaha dina angkutan umum. Mantak di
abadikeun dina organisasina jadina organda. Teu gitu. Asal sanes juragan. Juragan ganda teh boga angkot 50 siki. Aduh. Malihan mah bus antar kota antar provinsi ge aya kana 60na. Jadi totalna aya 100 kendaraan. Pamajikanana di Bogor boga 3. Manehna keur neangan nu kaopat susuganan rek meunangkeun penyanyi nu ngaranna Heli. Cek beja Neng Heli teh panggeulisna di ujung perung. Asisten. Udud. Juragan. Udud. Mana udud? Juragan tong nyesep wae juragan. Beka tinggal di wibawa. Udud mana udud? Iya. Kira Juragan tah. Korek mana korek? Iya juragan. Mana sekedap. Juragan kadek kaduruk mic juragan. Sugan ayeuna mah kapanggihnya Jang. Da bapa teh lamun ayeuna meunangkeun Neng Heli rek dibawa ka Bogor. Oh. Nah, terus di Widian gitu kuno di bumi ieu teh. Atuh. Bapak mah ti zaman mimiti boga pamajikan hiji we geus taki-taki mere strategi jeung ngomong minta idin rek kawin deui. Oh, gitu. Cek juragan ganda. Asistena bingung darek nuturkeun omongan ka mana. Sabab kekar ayeuna jadi alok. Juragan ganda lempang manehna ninggalkeun parkiran mobil neangan imah Neng Heli cek cenah deket alun-alun ujung Berbung. Tah eta jiga nama juragan. Tah tinggal. Imah nu koneng eta gitu. Nanya bilik gitu. Nah bet aya bendera konengannya. Aya nu mau. Sanes. Aya nu mau tuh. Aya nu ngantunkeun. Berarti lain. Urang neangan nu lain sugan aya nu nyaho. Harita lar ngaliwat anu katlah nama Predi preman didinya. Jang. Kulan Pak. Ari imah na Neng Heli palih mana? Oh, Heli nu mana Pak? Nu aya baling-baling luhurna? Helikopter eta mah tong heureuy. Helikopter. Oh, Neng Heli penyanyi Pak? Tah, belah mana? Eta mah caket rumah sakit, lempeng, engke ka kanan, teras nanya ka luhur, engke mengkol deui, aya pengobatan alternatif, teras ka luhur deui, ka kanan, turun ka handap. Ari maneh. Ngabejaan teh. Nyada bapak teh bisa apa? Cik catatkeun asisten. Ya. Iya dicatat tadi ge ka luhur. Tuluy. Ka aya rumah sakit, ka handap, Mohon, ka luhur deui, mohon, aya pengobatan alternatif, mohon, aya leuwih, mohon. jero leuwih. Cek asistena bingung mangyatetkeun. Ieu dongeng sebenarnya tingrek ka mana? Tapi kabeneran anu didongengkeun teh nyambung kusabab Neng Heli ge kaluar harita teh rek nyanyi. Teteh, punten dicandak tasna. Cek Neng Heli ka asistena da biasa aya penyanyi masuk pamaho asisten. Jang, sangaran teh. Barna. Eta jigana Neng Heli teh geulis kitu nya. Nu mana? Saha nami teh? Barna. Jadi sarwaganda jeung Barna. Barna cik deketan eta awewe. Sugan eta Neng Heli teh. Ciknya. Punten teh Kah? leres teteh teh penyanyi Hari ini. berarti iya jika nama juragan da jol nyanyi di taros teh dengan jawab ngan nyanyi Bener gitu.
Aduh, iya mani ku gelis. Nyaan ieu kembangna ujung berung teh. Bulu mata tingali nih kota ngagupayan gitu. Cek Raden Ganda dibarengan ku asistena Jang Bana. Bener mana Bana? Barna. 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 Ai dina kartun mah Barni. Beruan. Jang Barna jeung Raden Ganda tuluy ngobrol uplek. Memang kakara kenalan, tapi jika anu geus lila. Bade ka mana tuh juragan teh? Cek Neng Heli. Abdi mah hayang kenalan sareng Neng Heli nu saurna penyanyi terkenal. Oh, bade ngulum abdi nyanyi. Cek Neng Heli. Kieu we, urang tuang siang heula we sareng AA. Sekolah. Yang disebut Kumaha Iraha. hari ini? Saya Teu kudu nyanyi atuh. Ayo, urang tuang siang heula. Beral nu opatan ini Jang Barna asisten Juragan Ganda, Neng Heli jeung asistena awewe anu ganjen pisan katingalina. Memang gelis tapi teu ngomong-ngomong ti mimiti awal panggih. Maranehna tuluy dahar di hiji patempatan anu deket Kapolda. Jadi urah disebutkeun weh rumah makan nama. Inisiana weh pacileukan. Aduh sadaya. Urang dongengkeun maranehna geus di tempat eta. Asisten Raden Ganda sakorsi sameja jeung asistena Neng Heli. Neng Heli ngobrol duaan di meja terpisah sareng Raden Ganda. Ayeuna urang dongengkeun asistena Raden Ganda nyaeta Jang Barna sareng asistena Neng Heli. Neng, apa? Neng dari tadi kenapa perhatiin teh diem aja? Malu dong malu. Eke kan cantik. Eke udah cantik gini jadi Juragan. Juragan. Eke kan cantik. Juragan. Naon, tong nggak ganggu ieu. Bapak keur ngobrol ieu teh. Juragan ieu bohong juragan. Palsu. Asisten Raden Ganda ngarasa manehna katipu. Memang ningali dedegan mah asisten Neng Heli teh geulis pisan. Lamun dina dedegan mah mirip pisan sareng Agnes Mo. Mau nabokin. Mo dia. Apa orang kok teriak-teriak sih? Eke kan jadi merasa insecure gitu. Neng, hari itu teh semua asli Neng. Ini asli semua, rambut aku, hidung semua. Dulu tuh Eke teh penyanyi juga. Cuman kata Teh Heli, udah kamu gak usah nyanyi, jadi asisten aku aja gitu. Jadi sekarang mengantar-ngantar si teteh gitu. Mohon gelisnya. Kiatnya Neng mah berarti memang asistennya nggak ngangkat koper gitunya. Apa Mio nuju keluar kotanya? Oper teh opat. Digandong. Tas teng-teng. Tas make up. Kadang mah nyanyana kanang anjing. Darah seperti tetehnya kan anjingnya. Asisten Raden Ganda uplek ngobrol duaan. Malah mah lamun ditilik-tilik bakal nu jadi teh asisten Raden Ganda jeung asisten Neng Heli dibanding Raden Ganda jeung Neng Heli. Kusabab harita mah asisten Raden Ganda teh can kawin. Cek Jang Barna. Neng, Apa? kalau ini mah Jangan megang-megang. enggak. Sebel. Aw.
udah punya pasangan belum? Oh Dracula, jangan bodoh. Si Akai. Enggak, bukan. Apa sih Abarna? Nama Neng teh siapa? Aslinya atau gimana? Aku Kalau malam Ceni. nih cantik namanya Neng. Iya, kalau siang Candil. Serius. Serius. Enggak canda, serius dong. Eke namanya Ceni. Ceni, Iya. Neng Ceni udah punya tas gaduh iya teh Can. Eke teh 2 kali janda. Aduh, gaduh iya buntut teh. Teu acan. Teu acan. Dan atos-atos ge digunting. Enggak ucing kan. Buntut. Ngan teu acan dempes nembe buntet tunggu. Da teu dianggo atuh Oh, kuno kapungkur teh. sanes buntut mah. Jantan useless lah gitu. Daripada teh dianggo digunting. Eke teh. Oh. Tadi nama sakedik kangge gunting kuku. Iya mah kieu Neng pami kan hal resan we nuju jajab juragan ka dieu. Sakantenan jantan kenal sareng Neng Ceni. Mohon. Ira-ira ibu mi teh Neng Ceni sareng teteh caket tuh. Cakat da abdi mah upami enjing-enjing teh tos aya di bumina Teh Heli. Oh. Jantan abi ka bumi teh Heli we kitu upami yang Mohon. pendak. Da abdi mah upami beres di Teh Heli abi uwi gitu. Enjing-enjing tos aya deui. Bumi Teh Heli mah kan di ujung Berung. Mohon. Abdi mah di Tarogong. Aduh jauh. Di Tarogong mah sajam atau caket. Jauh. Da karena ereki Ngan rada cengegang ngungkul gitu. Tai upami di Tarogong mah kadengan sajam. Tapi kekebutan ya sebenarnya. Teu biasa santai da abdi mah biasa sih da setelan racing. Aduh. Jeung seksi Neng tehnya ampunnya. Atuh teteh teh de dandanan sok yang sami sareng abdi. Abdi sok ngangge rok pondok. Ya tinggal akhirnya ge Neng nih ieu teh dijagi pisan makanan atau napi kumaha nih teh dituang-tuang. Atuh da teu level atuh nuang tuang di dieu mah biasana ge pami abdi mah tuangna di hana masa. Aduh. Cek asisten Neng Heli beki akrab. Tah urang dongengkeun juragan ganda jeung Neng Heli anu pas dilieu ku maranehna areueuh di meja teh teuing ka mana. Asistena duaan ditinggalkeun di rumah makan. Neng Heli sareng Raden Ganda ini teuing ka mana. Da memang daerah dinya mah loba penginapan. Teuing ka penginapan, teuing indit ka mana. Barang geus teu lila kalaluar aranjeuna nepi deui ka rumah makan beberes buuk Neng Heli teh. Atuh Raden, Raden Bapak tuh rambut lagi jadi acak-acakan. Keun bae sakedik. Da Bapak ge kikieuan teh geus pangalaman. Iya aya cek ti Bapak anggo we heula. Engke upami kirang nyuhunkeun deui cek Raden Ganda. Heh teteh ti mana eta meuni kusut acuh. Barna tinggal gerak. Juragan punten. Nah tadi ditinggal teu aya ka mana? Oh biasa test drive. Cek Raden Ganda. Iya kuring bingung closing na kumaha. Sabab dongeng teh saujratna nu aya di pikiran. Tapi urang lajengkeun deui dina episode berikutna lamun kaingetan. Dongeng Neng Heli jeung Raden Ganda beres nepi ka dieu. Tapi engke mah aya episode khusus asisten juragan Ganda dongeng Jangbarna anu bakal jadian jeung asisten Neng Heli ngaranna Neng Ceni. Sakieu heula dongengna tos 20 menit alhamdulillah ditutup di handileum sieum ditunda di Hajuang Basa Paranti sampereun deui.